Poe aya budak ngaranna Raka nu tara ngadengikeun kolotna jeung lanceukna. Duh, Kang, si Raka ka mana wae lain gerak hudang budak teh geus barang lain gerak dahar. Tuh nya aya ka si Raka mah canda rek diingetan aya ka kuring mah borora kota beak tarencan ge tara ditanyakeun. Lain kitu jang ah. Keun atuh ngaran lagi budak ngora. Teu nya da Kang mah ngan kitu we nu kitu tadi bala wae geus nyaho salah. Geus gandeng juga budangkeun. Tuh geura udangkeun budak kanyaa waya kieu candahar. Nya bade. Raka. Gerak hudang maneh teh geus barang lain gawe ngadon sarewe-sarewe. Raka. Naon atuh ah? Buru eta bantuan si Bapak di handap jeung gerak dahar maneh teh sarewe-sarewe. Nida keur weekend ieu atuh. Weekend bahasa naon eta weekend teu ngarti urang mah. Awas. Buru. Good morning, Padan. Heuh, mana so Inggris jalan blog ge. Naon maneh bieu morning tengah arti. Ngalirikeun kolot wae mana marah Pak? Eta teh artina selamat pagi Pak. Nya abi bangke bade among sareng Gilang, Bayu jeung nu lainna di lapang Cepopon. Mulai mata palu semujan kieu ge. Geus juk tong beuri teuing. Sok bae ulin mah satong mata teuing bisi cilakain rumahnya. Ah, percaya teuing nu kitu. Da cilaka mah maneh dinu ngarasakeun kolot nu ripuh. Geus sok ulin sok bae. Tapi kok tidak ada yang ngajarin? Lang, hayu urang ulin ka lapang Cepopon. Ah angge maneh mah. Ulin teh kana jauh wae, nu deket ge aya. Ngaranna ge ulin. Ulin mah ka mana wae? Oh heueuh. Ajakan nu lain, telepon ku maneh Lang. Ke urang telepon si Bayu jeung nu lain. Buru heueuh. Bisi hujan, soalna keur musim hujan ye. Pun sabar. Anggeus teleponan Raka jeung Gilang dek ulin ka lapang Cepopon jeung barudak nu lainna. Teu lila ti eta babaturanna nyararampeun. Parfum maneh gelo. Kan galok ka dieu. Ih cigana sare deh. Tapi bieu mah telepon geus siap da. Udah geus janjian. Cik sekali deui cing tarik. Raka. Oh heueuh, ka dieu kalebet Lang. Ayo. Sok atuh dari ukawa. Cai acan ieu teh Kang. Tinggal dicek ya. Oh heueuh, nya keula atuh. Sok di nomor. Nuhun Kak. Nuhun, Pak. Nuhun ya. Ih hayu atuh ulin kaburu burit. Ayo atuh yuk. Ayo. Pas ngarinum Raka jeung nu sajana arindit ka lapang Cepopon daerah wetan. Dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna
nu rame? Tahu ya gituan, gituan. Naon sih? Aneh ih. Naon eta teh kumaha? Eta duh kucingan. Ah, asa jauh kau disebut mah. Mohon asa nu kene. Terus ah hayu urang dulu. Hayu yuk. Geus ngarencanakeun kabeh akhirna maranehna ulin cing sumput kusabab eueuh kaulinan anu sejen deui. Om Bim Palayum Gambreng. Om Bim Palayum Gambreng. Palayum Gambreng. Aucing. Sok kaditu. Sok hitung sampai 10 nya. Ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gas acan gasnya. Alas ya Tika kareng ge nyumput geus kapanggih deui. Kita senyai, tinggal senyai ke kemana? Ah mana mah belagu. Kanta apa? Kanta apa men? Kanta pinter atuh. Kanta apa? Lang buru lang. Oh, udah ke sana lagu. Kakak imane kunaon? Alah luaskeun. Ari rangga sahakeun. Ayo rangga. Guys, ayo ya, nama orang nganterkan si Raka Imah nawe yuk. Ya, ayo. Saenggeus Raka cilaka, Raka diubaran ku Nia jeung nu sajena. Saenggeus diubaran ku Nia, Raka dibawa balik ka imahna ku Bayu, Atika, Gilang jeung Nia. Ngan Bayu jeung Gilang nganterkeun Raka nganepi hareup imahna Raka kusabab geus burit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai Raka kunaon? Iya, silakan kata belah ke keleutingan. Aya wae memang Raka geus asup ka imah we. Nya tua abdi sareng lainna bade heula tos burit. Nya sok hati-hati nuhunnya geus nganterkeun si Raka. Nya tua assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok buru maneh teh aya wae. Alah, si Raka, kunaon dari mana? Biasa we tah, labuh di deket lapang Cepopon baturan amangan nganterkeun unggul nepi luar teh nepi jero tanggung jawabna pisan. Cek mah biar naon tong mah himal sorangan, mungis kana batuna mah mana deui nu Ciraka teh. Matakan yang dengekeun mun kolot ngomong teh. Nya Pak, nya we. Geus we jang ayeuna mah hampura ka emak, pedah teu ngadengekeun. Hampuranya mah tos tengah dangukeun omongan nu ceuk emak. Nyang geus tenang naon ke dieu mah tong kitu deui nya jang nya. Hampura mah Duh, Kang, si Raka ka mana wae Pangindita sa tebihin leleng kahang di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru ayat carita nu nyentuh ini kita kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ini kita dari kelompok 1 akan syuting. Jangan lupa nonton ya. Cipi. Naon sih? Tapi mirip sih sama nasi salira teh Bandung. Ninang
Rerendengan Pacan terasa Hujanan Padu duaan Kurang cinta Awas, lepas. Kamu dari sana dulu. Benar, guys, alus. Kamu dari sana lagi. Balik, ya. Kamu dari sana.